Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa tazwijil binti, jeung ngawinkeun ka anak awewe. Ieu masalah al ajalah minas syaiton illa bi khamsi mawadi. Rusuh teh datang nati setan kecuali 5 rupa. Ieu mah buru-buru teh alus, naon diantara nu alus teh nomor 3 wa tazwijil binti. Di mana-mana urang boga budak awe buru-buru kawinkeun. Ida balagot, di mana-mana geus balik ieu bintun. Di mana-mana geus balik ya. Mata saha Sayyidah Fatimah Az-Zahra nikah nanti yuswa 15 tahun genep bulan. Sayyidina Ali na 21 tahun genep bulan. Ai Mang Sanu geus sabaraha tahun? 17. Ngawinkeun anak awewe di mana-mana geus balik. Ai lalaki mah dakwah eta mah. Lengkahna ge lega. Iya anak awewe gitu. Kecuali keur digembleng di pondok pesantren. Eta mah aman, eta mah gitu. Ieu bisi liar wae kitu ka dieu teu para rubuh eta bahaya Pak. An Aisyah radhiyallahu anha eta tetep nampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Eta tetep nampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari yen sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Rasul man zawwaja bintan tawwajahullahu yaumal qiyamah tajal muluk. Moal sapati-pati aya parentahan dina agama pasti tungtungna aya upahan sagala rupa oge. Man ari saha jalma teh di dieu maksudna bapak biasa di keluarga. Ari saha wae kepala keluarga atawa bapak jawaja eta ngawinkeun ieu man. Saha wae nu jadi bapak ngawinkeun bintan ka anak awewena. Anak awewena dikawinkeun tawaja tah bakal ngamahkotaan atawa makekeun mahkota. Tawajatah ngamahkotaan hu kasihman ka bapana saha Allahu Gusti Allah. Jiga raja we iraha yaumal kiamati dina poe kiamat. Di mahkotan tajal muluki kalawan mahkota para raja. Eta keur bapana cenah moal sapati-pati sirah di mahkotaan lamun teu diistimewakeun. Da urang ge lamun aya datang orang naon seperti nanti ieu teh orang teh jadi dihormati pan karek turun tina pesawat terus dikalungan ku bunga meureun lain. Sok aya kawas kitu jiga KDM mereka mana ka seberang ka Kalimantan geus disambut. Ieu dihareupeun sakabeh makhluk dina poe kiamat. Anu mana kerkayaan hari teh jelema rata-rata umumna para raya ieu mah pas datang langsung sirah nanti di mahkotaan. Aing geus di mahkotaan kitu mah atuh mah nya ge moal atuh moal jelema sembarangan batur araran eta saha teh eta teh Haji Opik Kengkeng. Oh paingan atuh engke mah rupana moal kieu moal engke mah bakal bersihna wajah lagi jika Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Ngawinkeun cenah anak awen. Ahroja ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Ibnu Sahin, Imam Ibnu Sahin. Da bab kawin masa kitu saeutik kan aya cenah sakieu. Naon bisi kieu ancamanna teh. Saur Kangjeng Nabi aya dauhan man wulida lahu waladun saha jalma anu dipaparinan ku Allah rizki boga budak
Maka cenah pertama kali teh pal yuhsin ismahu wa adabahu, sing alus merengaran sing alus ngadidikna. Wa ida balago di mana-mana budak geus balik pal yuzawijhu, maka kawinkeun. Pa in balago eta budak mun geus balik walam yuzawijhu ku kolotna teu dikawinkeun keneh wae. Teu naon nya teu naon nyen resikona tanggung jawab nu jadi kolot sing waspada ya. Engke budak teh komo budak zaman ayeuna nu teu mondok teh ya pa asoba isman ieu budak nu can dikawinkeun ku kolotan ternyata ngagawean dosa. Malam mingguan teh digacoan jeung kabogohna. Kolot nama di imah haji oping ngawirid we eta ngageder teu eureun sementara budakna keur nyoo eta kopi kenangan. Sapertina ye gitu bisi. Maka naon cenata budak urang nyen pa innama ismuhu nu boga dosa lain budak na wae eta dosa teh ala abihi ka bapana. Naon rupa pagawean budak urang nu dikencarkeun teh unggal peuting eta teh bakal ngalir kana jadi bapana. Tah resikona kaos kitu siap mah kira-kira urang bisa mantau 24 jam lamun budak urang salama di imah gitu. Manes. Tah ieu motorna, tah ieu keur bensinna, tah ieu keur ulina berkamana. Komo tahun baruan. Matak cenah aya nepi ka dauhan cek abah guru sekumpul mah jadi di bumi teh pangloba-lobana jelema dorakat dina malam tahun baru. Eta teh kacidapang bendu-benduna Allah malam tahun baru teh. Sabab jelema wah geus sagala nu eueuh ge diayakeun kan gitu. Ditungguannya di dia ya. Wah, pestanya anan teh gitu. Nah, mata urang teh kumaha carana ya? Da sabab naon rupa doraka teh sarua jeung ngadua ka Allah, Gusti turunkeun bala. Gusti turunkeun bala. Najan teu ngomong kitu, nyieun doraka teh sarua jeung menta Allah nurunkeun balai. Mata kumaha carana supaya dibentengan bala eta teh. Kunaon? Tunaan pangajian. Ieu pangajian, itu pangajian, itu pengajian. Sabab aya dawuhan teh majlisu ilmin yukafiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Tempat-tempat kaheureuyan, tempat-tempat kadorakaan bah kakiparatan lamun aya pangajian di tempat eta. Jadi teh ngabendung gitu. Supaya teu loba teuing musibah di urang teh ulah jadi musiman datang deui. Ah geuning anger wae pengajian osok ge gini komo lamun teu ieu mah pengajian pisan mah kerep pisan genep bulan sakali banjirna oge. Ah cenah jadi naon dosana teh cenah bakal ditibakeun ka bapana. Nepi ka aya saur dauhan Sayyid Ibrahim ama tardo ihda kunna cing cenah naha teu ridho saha ihda kunna salah saurang ti aranjeun wahai para wanita awewe ieu sasaranana annaha ida kanat hamilan eta awewe teh di mana-mana beuteungna ngagedean kunaon tah supangin hamil min jaujiha hamil di saha tapak salakina kan elin tapak tetangga ya di mana-mana salah saurang ti aranjeun wahai awewe hamil tina tapak salakina wa huwa an harodin sementara salakina nu ngahamilan ka eta pamajikan rodin ridho sok aya nu ngewa paling tergantung eta mah tergantung sifat urang kana jadi salaki da teu bisa dipapaksa salaki kudu ridho meureun tergantung kumaha urang. Ah, bari salakina ridho. Kumaha cenah naha teu ridho cenah anjeun nalika anjeun ngandung salakina bari ridho annalaha misla ajri shaim wal qaim sepanjang manehna ngandung sapanjang eta tiap beurang dihitung puasa najan teu puasa setiap peuting dihitung tahajud najan tara tahajud. Maka hamil teh sabaraha bulan? 8 bulan ece boga ganjaran puasa unggal poe tahajud unggal peuting. Mata kabayang lamun reuneuh deui. Jadi minimalna sami meh urang di harewosan kunaon teh urang kudu apal heula ilmuna kayakinan heula. Jadi pan kadang kieu nya aya di pemerintah sapertina harus bagai ini begini seperti cek urang teh pan ka kiai mah sok tarapati teurah teh sabab naon geus kapiheulaan dauhan Kangjeng Nabi nyerep kana ati da bisa ngadidikna ari bisa ngadina ari karakah rariweuh mah nu ieu jadi jeger ieu bandar togel ieu
ribu boga budak dia gitu mah jika lamun teu bager berentong loba-loba gitu. Ganjaran cenah puasa sapanjang beurangna nepi ka borojol sakitu teh 8 bulan aya 8 bulan tepan golibul hamal galibna ngandung teh 8 bulan ari akolna minimalna sabaraha sitatu ashur 6 bulan. Jadi lamun urang 6 bulan eta geus dihitung normal teh ante umum unggul matak mun aya 6 bulan geus 6 bulan ya bulan Islamna lahir eta teh lain disebut naon prematur teh asup prematur sebenarnya teh sabab geus aqalul hamal di bawah 6 bulan kakara aya hukum dibagi tilu hukum teh dibagi tilu kayak ngamandianana beda lamun kieu nah lamun di atas 6 bulan mah eta mah sarua jiga lamun maot teh mah lebe lain lebe nu maot teh maksudna aya nu maot diurus ku lebe ieu budak teh naon cenah indungna teh lahiran teh karek 6 bulan cing 6 bulan geus leuwih aya 6 bulan mah gitu ngan pas lahir ge da geus maot eta kumaha nya nguruskeun mayitna sarua jiga kolot bae opatanana sarua engke aya tafsilan nepi ka 3 rupa mah lamun lahirna di bawah 6 bulan aya 3 hukum tah aya nu wajib teh naon nguburkeun ngapanan ngamandian salat haram anu kitu tah aya nu teu wajib hiji-hiji acan teu wajib disolatan teu wajib dikuburkeun teu wajib dimandian teu wajib diadusan di kapanan aya eta di bawah 6 bulan sadayana ieu mah cenah ieu jadi naon kautamaanana gitu dibere pangleleuwih urang teh mata pantes kiai di anu sabar putrana cenah 20 hiji eta teh istrina sabari eta istrina eta kene aya di ditu kita pribados saya teh nyuguhan aya ka eta teh ka guru teh anu namu kiai da beda kiceupna ge kiai mah kiceupna rada ieu teh gitu jarang kiceup teh aya kitu teh disuguhan pribados itu cenah suguhan kiai ngobrol aya pas ngobrol teh didinya anjeunna gaduh putrana langsung mondok di nya teh 3 cenah putra teh aya keneh cenah ibu mikir 20 hiji cenah sadaya 20 hiji cenah ieu mantep na ya kobil tuh mah ya kobil tuh eta 20 hiji teh sabari hiji istrinya eta hiji eta bisa nu jadi istrina ridho ka anjeunna kitu ari ku dibere ilmu heula mah samemehna coba ayeuna ilmu urang teu apal ku urang dipapaksa sina ngandung-ngandung deui nya mah tak kudu saimbang atuh jeung resiko dapurna mun kitu lain gitu nya biasana kan aya nu beriman mah nu takwana tinggi pasti bahagia eta mah patokan ti dituna kawas kitu eta mah nu jarang noel mah eta lo bating ketempuan di luar si waspada ceuk tah bisi aja boga salaki tara noel curiga tah kok masuk ngarit ka kulon mah waspada eta mah wa in asobah talku di mana-mana eta pamajikan geus ngandung teh tuluy manehna ngalahirkeun dina nikah ngalahirkeun teh karasa naon nyeri naon nyeri lahiran pannya lam ya'lam ahlus sama'i wal ardi ma ukhfiya laha min qurrati a'yun maka moal aya penduduk langit penduduk bumi nyaho kana ganjaran nu kalau disadiakeun keur jelema keur ibu-ibu anu nyeri ngalahirkeun eta teh ganjaran teh wah beak atuh doraka urang teh ulah nyeun doraka deui we geus lahiran nyarekan salaki deui datang deui atuh meureun doraka balik di kanu tadi wa qado idayah nomor 5 teu kasebutkeun goreng lurus naon kaopat meureunna wa qado idaini jeung kaopat mayar hutang. Jadi lamun boga hutang buru-buru dibayar teh eta teh lain rusuh ti setan. Urang hayang bayar hutang geus kalem bae tong rurusuhan atuh setan teh rusuh. Ari hutang mah lain deui eta mah. Mayar hutang ida wajaba di mana-mana geus wajib ieu daen. Ieu qada udain maksudna geus wajib mayar teh ari hutang teu aya wajib itu wajib gitu. Ieu maksudna kaanjaa seperti geus datang. Kaanja seperti yang datang naon ajaluhu tempona ieu dae. Ambeun urang dibere hutang harita
ieu sabaraha ira mayar teh 3 bulaneun sapertina berarti lamun 3 bulan geus datang jatuh tempo geus wajib mayar harita geus kalem we atuh dan teu kitu ieu mah dina bab mayar hutang mah sabab kieu di mana-mana hutang urang geus wajib dibayar geus jatuh tempo ya urang aya keur mayarna ku urang teu dibayarkeun maka detik per detikna amal soleh urang bakal dikirimkeun kana ngahutangkeun ka urang amal soleh urang teh per detik cek abu yang macam bahkan detik per detik bakal dicatat doraka keur urang nu boga hutang di mana-mana urang boga hutang aya keur mayarna lebar rek dipake mayar hutang meuning mah sapeda meuli sapeda listrik sapertina ya padahal ieu teh keur mayar hutang geus waktuna maka sing waspada detik per detikna dicatat dosa urang bahkan detik per detikna amal soleh urang dikirim-kirimkeun ka jalma anu mere hutang ka urang untung beureunya nu ngahutangkeun teh untung kade we yang dileuwihan di awalna keneh bae mayar hutang di hutangan asal we balikna kudu sakieu atawa kieu teu kudu kitu wae bae ye urang rek dibae mayar hutang kan eta budak tong dikasasakeun ya eta riba kene sarua kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba setiap urang mere nginjem ka batur hayang narik manfaat tina nginjemkeun eta kata riba teh hayang mencari keuntungan tina nginjemkeun urang eta teh riba teu kudu balik deui mangrupa naon duit deui teu kudu kadinya matak waspada anu kitu teh nya matak di akhir zaman mah cenah kawas kitu kacida pisan naon urusan bab peribaan teh kacida geus ngalayah di mana-mana teh matak aya kiai baheula mah ngadongengkeun pancenanya jadi anjeunna teh ya maklum ai kiai pan sok datang kiai di mana-mana namu teh ai nu namu ka kiai loba rupa ai nu pagawe kieu ai nu pagawe ai nu tukang dagang nu tukang tani nu jadi PNS nu jadi naon beureunya ngaranna ge datang ka kiai beureun bari amplop aing geus pinuh teh si amplop teh ku anjeunna teh dipilihan di wadahan manggil incu na ceng ka dia mak naon atuh bapak meureun aki ieu cenah ieu nu ieu amplop ngagunduk ieu asupkeun kana kaleng ieu nu ieu mah asupkeun kana kaleng ieu nah make dipisah-pisah sarua duit-duit ieu oh kumaneh teh nurut nya diitung amplop nu gundukan ieu asupkeun kana kaleng poho meureunna da anteng ting saking kuloba amplop teh datang eyangna teh mana geus dipisahkeun hilap siaman wios atuh teu naon da ge akur-akur duit-duit kene eta mah duit teu pararugu nu eta mah teu pararugu ari nu teu pararugu nu subhat teh naon tong nepi ka jadi daging jadi getih pannya kullu lahmin nabata min haram pannaru aula bih setiap daging anu jadi tina barang haram eta teh layakna neraka manehna bagianana matak nepi ka kajian geus teu jadi ai kumaha atuh lamun ngagunakeun itu entong dipake meuli dahareun ku anjeunna teh pake di keur mayar batur atawa lain keur ieu paling naon keur ngabensinan bensin paling tong mah dipake dahareun teh ku anjeunna teh saking ku apik ulah dipake dahareun teh kitu naon sababna matak cenah setiap kali aya tamu ku anjeun sok ditanya adalah ieu damelan naon abdi mah sok ieu naon ngurus pare nya sae tapi biasana lamun golongan para petani gitu sok rada alus sama gitu ieu jadi naon ieu abdi damel di anu tinggal teu pararugu ieu bisa ke belah dieu kapangi ku anjeunna dilacak dipisahkeun gitu bahkan nepi ka lamun aya anjeunna ngisi pengajian ceramah oge engke teh lamun ngaliwat kaleuweung teh saking nu apiknya di mana ieu teh tadi teh diondang di bumi na anu gawena kana naon sapopena oh kana ieu bijeunna tah awurkeun di leuweung teh keur naon maraban monyet aya nu protes mun jamaah teh atuh Kang daripada dibikeun ka monyet mending sodakohkeun ka fakir miskin nyodahkeun barang nu teu pararuguh mah keur naon sodakoh mah kudu nu alus pan sodakoh mah kudu nu alus ya naon ari maksud nu alus teh nu halal gitu eta ulah sampai ka anu alus teh katingali mun apel hargana mahal
umpamana yo anggur nupang mahal lain nu kitu nu alus teh anu puguh halal da kapangi hari kurogan ku jalma soleh mah kapangi mata pantas eta nuju ka pungkur cenah aya ahli qiraat di Banten salah sawios ulama di Bandung mondokeun putrana di ditu teh anjeunna gaduh kabiasaan beda jeung batur di mana-mana nampa amplop ti saha bae sok dileuyek heula hareupeunana tincak heula ku sampeanana kakarak lanjeunna dicatat ngetes kiai nu di Bandung teh udah ulama besar nu di Bandung teh dan gaduh putra di ditu keur mondok teh hayang nyobaan cenah kami ka ditu amplop teh kami teh aya kitu dipurakeun sarua we dileuyek nu ngaran duit mah dileuyek heula geus dileuyek kakarak kita pilih aya nu ngamplop ka haji orang bakal dileuyek heula geus dileuyek amplop na we kodo udayan cenah ida wajaba wa taubati jeung kalimana tobat tah tobat minadan di tina dosa jadi lamun urang rek tobat tina dosa ulah ngadago engke-engke kalem we ulah lulusuhan tobat tina dosa teh kudu identik kana tobat wae bisi urang biasana geus lila mang berpuluh-puluh tahun tara ngaji hayang ngaji engke we ayeuna mah darieuh kalem we atuh nah dikangkekeun teh urang teh yakin hirup teh bakal nepi ka waktu engke pantunya lain engke we bulan hareum sanes tuh hoyong ayeuna mah nepi atuh ka bulan hareum umurna pantunya urang teh baheula Sayyidina Umar kagungan putra ari putrana teh gaduh acukna teh sararobek da Sayyidina Umar nya sararobek tambalan unggul hiji waktu hari raya putrana hoyong gaduh acuk nu sae Sayyidina Umar keur jadi khalifah presiden umat Islam Amirul Mukminin ngerenyeng kana jadi bapana teh atuh Pak beureun batur oge lebah lebaran mah meuli baju alus piraku beureun aceng kieu wae da teu boga duit sugan mun aceng hari teh aya kitu teh Sayyidina Umar teh ngagerong menteri keuangan mun zaman ayeuna mah lain cenah kami rek minjem heula keur naon ieu budak karunya nu minjem tina kas negara budak karunya hayang beli baju teu boga baju geuning baju teh sararobek tambalan hungkul hayang beli nu alus lain ari rek dibayarna irah nyangke we ku gaji bulan hareup ku menteri keuangan balik nanya kira-kira ari anjeun nepi ka bulan hareup bakal aya umur ngajentul Sayyidina Umar dikitukeun tong jadi kami teu jadi tungtungna teh aya kitu nanya kayak urang kitu nya mun jigana moal aya nu wani uclak-eclok ieu sieun eta kamu bade ieu naon ngeclok naon sugan mobil atau motor sabaraha 5 tahunan kinten-kinten yusa dugi ka 5 tahun atana pirek diwariskeun hutangna ka anak engke sina nyicilana mah gitu atau uclak mah kitu sieun nya bere ka dinya jadi urang teh pangaloba hutang nama sabab naon teu mikir nepi ka umur teh rarasaan teh urang we nyekelna pantu boga gitu wa qada idaya wa taubati minadan bi taubat minadan mitan ida parato di mana-mana ti heula ieu dan bun di mana-mana miheulaan ieu dan bun biwazni kotala ku make wazan kotala ayat taqaddama tegasna mati heula ieu dan bun saliti wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma jeung eta tetep nampi ti Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma in kunna lana uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqul ari hadis in kunna lamun kabuktian kami in kunna lain teh lana uddu eta yakin ngitung kami lana udu eta yakin ngitung kami li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pikeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ngitung kagungan Kangjeng Rasul fil majlisi di hiji majlis di hiji tempat kumaha yaqulu baryanan ngadauh Kangjeng Nabi
Jadi Kangjeng Rasul teh sok kuping ku para sahabat lamun anjeunna linggih di hiji tempat teh sok babacaan maca naon di antarana maca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Maca eta Robbi duh pangeran abdi igfirli muga ngahampura Gusti ka abdi, muga ngahampura Gusti ka abdi ari Kangjeng Nabi kadodosa atuh. Sadayana ge tong bujang-bujang pangkatna Sayyidul Alamin, sadaya Nabi komo saluhureun Rasul gitu. Sadayana ge maksumin dijaga ku Allah tina dosa moal migawe dosa moal. Tapi geuning nyuhunkeun hampura ka Allah nyontohan ka urang lamun Kangjeng Nabi wae nu teu gaduh dosa teu eureun menta hampura, piraku urang nu lamokot teu daek menta hampura. Eureun kitu nya. Oge naon deui ceuk ulama menta hampura teu ngadago kana boga dosa heula. Menta hampura teh teu kudu ngadaguan nyieun dosa heula. Matak mun aya budak anu samemeh balik maot tuluy di salatan ari dina takbir katilu teh maca naon? Maca naon? Allahumma gfir lahu pan gitunya geus eta cenah ulah maca Allahumma gfir lahu da budak mah teu boga dosa. Ngahampura kana naon? Nah, di mana-mana ku urang anu didoakeun teh dihampura teh ternyata nu eueuh dosaan, maka menta hampura urang eta bakal diganti ku Allah jadi diangkat diluhurkeun darajatna. Jadi tetap sunat ge dina patulkeun ge panaya. Pansok aya nu keukeun diganti we. Allahumma ij'alhu faratan li abawi. Kan kitu nya. Gusti jadikeun ieu budak teh cengcelengan keur indung bapana. Entong Allahumma gfir lahu Gusti nu ngomongna teh deui. Padahal eta mah naon tambahan. Doa Allahumma ij'alhu ma faratan li abawaihi mah gitu. Bisi urang teu apa sok kuli baris gitu. Gigireun teh ustad. Pas pisan nu maotna teh budak orok atawa di bawah baleng gitu. Tadi gigireun teh geuning lain Allahumma gfirlah, Allahumma ij'alhu gitu itu nyaho ya. Eta halam teu amplopna keur urang. Sepertina ya. Ya teu kudu eta nu biasa we nu biasa. Dah cukup Allahumma gfir lahu geus sakitu ge jadi. Bisi mung panjang-panjang teuing mah. Ipis imah pondok we. Watub jeung muga nampi tobat Gusti. Watub jeung muga nampi tobat Gusti alaya ka abdi. Wi Gusti nampi tobat ka abdi. Inna kasanyana Gusti anta tegasna mah Gusti. At-tawwabu eta datanu tukang nampi tobat. At-tawwabu eta tukang nampi tobat. Al-afuwu turan al-ghafuru turanu tukang ngahampura. Eta maca sabaraha kali per tiap tempat teh Kangjeng Nabi tara kurang mi'ata marratin kalawan 100 kali. Jadi hayo ahli menta hampura Kangjeng Nabi teh. Dosa tara menta hampura hayo-hayohan, urang mah dosa ngeuri menta hampura tara. Itu unggul beda nantinya. Sedangkan di mana-mana orang serajin menta hampura naon rupa pamenta orang najan teu dipeta bakal dibikeun ku Allah. Can ge nyarita ka ahli menta hampura mah. Sabab naon? Eueuh deui nu jadi sabab pamenta urang hara rese teh. Sabab naon? Urang mah loba teuing kotor, loba teuing dosa. Sehingga pamenta urang ku Allah diganti dikana dosakeun we heula tong hayang gitu. Pandosa ge loba keneh lain gitu kiparataneun gitu. Berarti aya untungna teu eta menta hampura teh. Menta hampura kala atuh terus eueuh gorengna terus menta hampura. Bahkan tong boro-boro menta hampura seperti menta duit. Ayo we dina doa teh menta rezeki geuning rezeki teh anggar kana beuking gurangan. Aya untungna eta menta rezeki teh atuhnya aya. Naon eta dosa anjeun nu katukang dihampura ku Allah tina sabab menta rezeki. Da eta nu paling istimewa mah daripada rezeki diijabah, harta beuki ditambahan, mending dosa nu anjeun katukang ku kami dihapusan. Tina tapak anjeun menta rezeki. Ulah disangka kieu sok aya jelema nyarita aing ngadoa ge tara dijabah wae. Lainna kitu arah ngadoa ge tara dijabah ari maneh ayeuna suku bisa leumpang keneh. Bisa panon nempo keneh, nempo eta nyulaget keneh. Udang keneh eta teh tapak anjeun menta rezeki ku kami ditukeurkeun rezeki mah ku kami teu ditambahan ngan eta we dipindahkeun awak cageul. Ngan urang teu sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'na bima lam tana Rabbi alimna
ينفعنا ربي فكنا وفكي أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الأمانة abdi tawasulku pengawasan abdi tawasulku pengurukan mugi Gusti Allah ngarizkian kajembaran